Yo, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui di channel orang Endang Bodega. Hampura ayeuna karek urang karek upload di video salila kurang leuwih Agustus atau November 4 bulan. Urang biasalah vakum sibuk ku gawean heuh. Harap panggil di mana teh? Ya lumayan lah, ya sebarang bulan. Sapatanya. Lebaran nih. Ayeuna urang ayeuna jembatan urang ayeuna ya panggil deui. Kamera manehna ge tadi urang diajakan ayo cing urang jadi konten. Lalu siap. Oke lah begitu gas cing teh. Gas di jam 12, urang jam 12 leuting di telepon, di WA, tersibuk-sibuk tapi ka ayeuna siap jam 4 anjing teh tinggal nyian konten jam 4. Betul rek adan maksakeun urang nyian konten di ayeuna. Heeh. Oke. Tunggu itu. Jadi ayeuna kieu ya ka di media teh kan terus calon-calon gitu geuningan di Instagram anu tuh mantap tuh lah. Siap. Nah, ini mah urang secara langsung we. Kasih. Ulah dina IG langsung dina kenyataan nanya siap. kita pertanyaan jawab lamun ieu na dijawab lamun kita dijawab kayak diberi tantangan Tapi ulah aneh-aneh bang, kenangan-aneh. terus ada tantangan mah kewet. Oke guys, daripada iya ting waktunya enak kalau erek subuh di orang percepat we. Siapa nih? Siap bang. Iya, man. Pertanyaannya hiji ya. Kayak hijinya, pertanyaan di orang. Jawab atau erek tantangan. Jawab lah. Jawab. Kira lah. Pertanyaan aja. Pertanyaannya. Jujur tapi itu. Apa bohong? Itu mah jawabnya jujur apa bohong? Hate maneh. Oke. Jawab lamun semisalkan eta privasi nyameureunnan cuman eta privasi Ulah. bere tantangan we. Nah, cek urang siap. Siap. Naon nu dipikaresep ti awewe salian ti geulis jeung soleh. Sok naon aing mah apa manehna? Soalnya kan rata-ratanya mun lalaki ya ningali geulis jeung soleh pasti lumrah ka resep. Tah salian teh eta naon gitu. Dijawab. Jawab. Sok naon Gampang. Saya jiwa ya kan. Montok ya. Tahu nggak sepugu. Oke bilang mantap bisa. Terus ya semuanya. Anjing resep kan mantap ya. Kudu. Bari ladies ada yang marah rontok kata bisa diincar tah. Tahu nggak sih ya montok buat terus semuanya. Gelis makan adingesnya. Tapi lama aya nu goreng tapi Kepribadian nanti halus saja lah jeung urang gitu. Dan kepribadian si jatuhna teh sapamikiran sajalan gitu. Terus manehna nulis mandiri. Intina mah manehna nyaah ka kolot urang, nyaah ka keluarga urang, nyaah ka urang. jadi Kadenya orang Sunda teh. Urang intina mah neangan anu sakomit jeung maneh. Salian ti geulis jeung soleh teh neangan anu sakomit ti maneh resepna teh. Nya lah. Muka 2 saha Aduh, anjing saha dia. sahanya dijawab apa tantangan ya. Saha ngaran mantan maneh. Aduh, fuck man. Masih kene di hatean. Anjing kudu dijawab gitu. Jawab apa tantangan ya. Lamun misalkan cek mana teh anjing ieu mah privasi berat sih kabar Mantan mah masa lalu anjing. Tapi masih aya nu di hatean gitu kan. Sandeun akan nanaon ge mantan ieu kan kadang sok aya gini nomor WA nama pasti aya gitu. Ya urang hargaannya nu keur deukeut jeung urang ya kan atau ke urang neangan deui anjing. Jawab euy. Soalna dina ngaran asaha gitu kan. Kudu eta teh. Mana milihna jawab tadi.
anjing tantangan Jawab. lain memang gue juga dong. Jawab tadi Bisa bisa mau jawab. Iya mah. tantangan. Jawab. Tantangan mau waras Tantangan. deh tantangan lah. Tantangannya hiji. Alah anjing di dahari mah mau jauh. Kayu putih. Bang, Ieu kayu putih. Kumaneh oleskeun. kana naon deh anjing. Oleskeun di dieu tah. Alah si Alis. Astagfirullah. Oh nggak yakin bang. Batal. Soalna tadi mainan meuli tantangan, ingat tantanganna meuli kayu putih dina halis hiji ulah bae. Batur masare anjing. Aing ieu perih atuh panon. Gusti Anjing beli pasi tadi tadakeun disebut mantanna. gitu mah. Air. Orang keur ngedeketan awewe. Aing cenah. Aya. Aing ngomong terus tiba-tiba nonton kan bahaya. Aing anjing pejet. Oke, bae lah anjing. Tuh bang ya, tuh bang kurang. Saksikeun tuh. Mana? Ieu kayu putih aslinya tuh. 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 Anjing. Karena halis ngecenghar soalnya non aya manehna geus lep-lep yang sare. Anjing panas mang. Anjing. Ya anjing goblok. Ya iya makan challenge jadi kudu resemnya. Jadi kan karena halus gitu kan soalnya kan tadi ngeselep diberikan jadi panas cenghar hanggeuta berarti ya muka dua mana lagi kemudian teh guys di cakap Anjing perih euy kenapa tuh dia mah kalian marah. ya muka hiji terus Panas. oke panas lah kerap pula sehiji buat Dari lelaki jomblo. anjing baik nu katilu Nah, tantangannya mana ya opat ya pertanyaan sebutkan anjing sebutkeun deui wae ieu. sebutkan dua ngaran mantan maneh Mantan liwat. jeung naon alasanna mana inget kene ka manehna jawab apa yang diberi tantangan Tadi gen hiji nya. Temannya ah. Beda-beda. eta makan eta Aing ngejawab. Jawab. Aing puas ieu. sok ayeuna naon Anjing Erek. ngaran. sebutkeun dua ngaran mantan maneh jeung naon alasanna maneh masih kene Ingat gitu ingat ka kemarin. manehna. Nah, aing ngaran mantan tadi kan geus poho gitu lah. Tapi ya mah ingat gitu kenal. Cing. Dijawab, Jawab. Gua ya. Saha ngaranna? Anjing, Kita A, dia dua nana. anjing. Anjing. Hiji Bar. Anbar. Kunaon maneh? Bisa inget ka manehna? Teh. Lah cinta-cinta zaman dulu kan SMP sih. Jadi kos cinta pertama, tapi lain cinta pertama sih. Kos Cinta orang monyet, kan? ya ngerasakeun oh ini nyaman gitu zaman itu teh. Ulin bareng gitu. Ka Ima gitu-gitu. Jeung putus nah, aing jelaskeun jeung putus nah. Oke, ame manehna ngadenge tambar. Putus nah ge teu jelas gitu loh. Jadi masih kene kainget-inget. Oh, alasan nama. Nu kadua Kayak lah, wing mungkin alasanna. Inget-inget teh jadi gantung lah gitunya. gak gantung sih pokoknya pokoknya intinya udah jelas lah Udah masalah jelas, mana tiba-tiba Jadi dia nama nica kalau itu apa karena gitu mamang mencek asep balon banget dadah guys mamang ya oke jadi nanti nama ngambang lah jadi keingetan lah muka dua muka hiji Akbar ngarana alasannya tadi berarti hubungannya ngambang Muka dua sangarana Atin Atin mana apa mana Atin buatin kurang naon Atin alasanana mana inget ke manehna hubungan zamannya 2 tahun wih tahun anjing putus lah terjelas kagara LDR marane awewe kunaon sih nu LDR pasti we aya masalah padahal mah kan urang di gawe ngomongin duit ke mana tapi gitulah
alasanana LDR. LDR terus Tapi kan pada maneh meureun LDR nu saling geus nah bobogohan kan geus 2 kudu tahun men 2 tahun kok mau geus 2 tahunnya ya LDR mana mah kan baheula sekolah kene urang SMA meureun malam minggu na teu bisa jalan sedangkan urang dieu tapi duka paling inget urang apa manehna urang susah jeung manehna ya bebarengan bebarengan baheula duit ka inget jadi kemaraneh LDR cik kuat nah karinduanana mendingan jomblo Iya. jombloan jarak jauh dengan jarak jauh alasan nama eta jadi kaingetan gitu. Berarti 2 ngaran mantan teh nu kaji Anbar, nu kadua nu kaji Anbar alasan teh tadi hubungan ngambang jadi kaingetan gitu kumaha ieu ngambang teh hati. Nu kadua ngaranna Atin, tah neng Atin kade tah. Mana masih inget. Si kunaon jadi ngaranna eta teh kaingetan teh. Kade inget-inget pasti aya benih-benih gini kan di dia. oh Kayak ieu nate ku LDR. Jawab, wayahna eta soalna tantangan challenge ti urang gitu kan anu ayeuna keur gejah daripada dina IG langsung karena ayeuna praktek langsung ieu ku iya kadeun sponsor putih sponsor sumpah tidak bayar jadi ieu geus dijawab 2 kaiji naon kedua dijawab muka Haji tadi jawab tadi Haji dijawab sana kan muka 2 ya, muka 2-nya dijawab Haji dijawab muka 3 dijawab terus dijawab muka 4 dijawab 2 dijawab 2 tantangan jadi sakit itu orang ayeuna sakit bae kontenna diurangnya ke lanjutkeun konten muka 2 ti urang seputar pertanyaan nanti balik siap bang jadi manehna nu erek ngaguar ka urang terus tonton channel ieu lamun maneh yang apal naon nu aya di urang ke maneh ngajawab pertanyaan naon tonton di channel